Min. Naon? Idu naros. Naros naon? Namina Putri Bungsu. Facebookna naros keadaan Putri Dalima ayeuna. Makam makam Dalima. Pohon. Pohon. Oh, naros naon cenah? Kumaha kaayaana? Kumaha kaayaana? Ayo kade. Cuang ditingali kade. Nah, sadulur ningal Cilaja nya mimin bade nya mas terang kondisi makam Dalima ayeuna adu entos janten perumahannya. Kamari Neng, kamari teh posisina mimin teh tos ngadamel vlognya. Ngadamel vlog di ningal Cilaja. Bahwasana makam Dalima teh tos diurug gitunya. Apal tuh makam Dalima? Henteu apal? Ieu, baheula teh di dieu blok dieu makam Dalima teh nya. Lamun kamari mah keur pembangunan teh makam Dalima teh disesakeun pang hiji-hijina nya, diunggulkeun keneh candi keruknya. Nah, ieu mugia requestan ti saha tadi Neng? Putri Bungsu. Putri Bungsu dapat terpuaskannya gitu sadulur ningal Cilaja. Mangga nya. Ieu mimin istri nu tukang sadulur ningal Cilaja tepangkeun nya. Tapi hapunten nya dihitamkan dulu nya. Jadi moal dicolot ku miminnya. Nah, lamun di dieu jalanana masih keneh ieu naon namanya teh? Naon ieu teh? Perlu kapali ditu tingali. Eta teh masih keneh naon jalanana, Neng? Masih keneh tanahnya, masih keneh tanah. Terus kemudian teuing di belah dituna teh ketek dibere pantonya, panto surga ting henteu gitu. Jadi aya moal di tembok gitu kan. Ya iya posisinya terus jadi perumahannya sakieu mah lumayan lah jangsa hiji keluarga mah gitunya. Tapi lamun ka dieu geus jadi aspal, lain aspalnya naon ngaranna teh teh. Geus jadi jalan gitunya. Lamun mimin istri kumaha ye? Mimin istri aman? Apal teh jalanna nembe ka di dieu nya? Nembe ka di dieu tos lami ceuk ka dieu. Tos lami pisan. Di tahun sabaraha? Duka. Ayeuna urang bakalan memasuki area namanya teh makam Dalima sadulur ningal Cilaja. Ye makam Dalima teh mun asup mah ti dieu sadulur ningal Cilaja ye. Da ieu mah requestana naon namanya teh ngan saukur makam Dalima sadulur ningal Cilaja. Ih. Aya naon? Eta kajeblos. Kajebot. Ya naon? Teruskeun we nya ieu mengalir we sadulur ningal Cilaja. Requestna makam Dalima sadulur ningal Cilaja. Jeung hapunten mimin tidak banyak lihat ke depannya. Sing ngajeblok kali nempo kana kamera mah sadulur ningal Cilaja. Tah ieu makam Dalima mun teu lepat mah iya ya. Coba disorot. Iya. Nya nu ieu makam Dalima. Asana mah? Eta aya gorengan. Mana? Tah, gorengan. Gorong-gorong ieu mah spiteng biasana. Tapi bisa di imahnya euy. Neng coba ditingali tuh di paling ditu aya naon bae. Cingpang nyarioskeun aya naon wae di ditu teh dilebetna ruang naon bae. Duh, ka teh terang. Atuh tingali kalebet. Ih. Aya naon bae teh? Iya, sahabat ya. Heeh, sok. Sok neng nyarios atuh. Nagasna. Di dia teh aya naon? Aya ruang tamu. Dia ya ruang tamu. Terus nanti itu di teh kamar. atuh tingali kamerana eta karunya penontonna. Atuh deui. Kamar ieu kamar mandi mana ya? Ruang mandinya. Nah, ieu duka naonnya. Cing cobaan nanti teh kamar lur. Tingali ka dieu, Neng. Ieu teh ukuranna ngan sabaraha? Nya kitu we. Hah, kumaha? Kabarna nang hiji. Ngan hiji. Ieu teh ukuranna teuing sabaraha 3 meter 2 kali ieu namanya. 2 meter leuwihnya. Sabaraha kali sahabat 3 kali 2 mun teu salah masa dulu ningal Cilaja nya. Dan bisa pakai salahnya lumayan we lah jangan hanutan mah gitu. Jeung tingali ka dieu Neng. Tembokna ieu rada ieu nya sadulur ningal Cilaja. Tina batakonya. Tina batako. Tembokna teh lamun digedor-gedor teh kaluar teh kadenge sadulur ningal Cilaja nya mata sakaha deui ieu malam pertama di dia si jebol ya. Bahaya. Nah, ieu teh posisinya orang di mana Neng? Di mana? Di tukang. Makam Dalima. Ya itu makam Dalima fullnya. Itu asal namanya blok dieu makam Dalima. Teh dari geus jadi pemukiman teh apa mana makam Dalima sadulur ningal Cilaja geuning. Kunaon disebut makam Dalima? Nya baheulana teh
Eta ka bener nyorotna eta. Ya tuh kumaha ieu na. Hah? Tanganan sing ngalangan eta ka hade. Iya. Sok diajar mana ya. Adina mimin jadi posisinya aku diajar ngetek video. Anjing arit pisan. Ya, ka dieu. Ieu teh meureun Naon? dapurnya. Eta teh dapur. Hiji dah kamarna. Biasanya tapi belah ditu nya di lawang ieu teh payuna, ieu teh payuna. Ya makam dari mah maka dia nya seluruh ninggal saja. Hayu neng ka dieu lah. Bayah na bulusukan jeung lama. Pembolang. Kieu nya kondisina. Oh nya sakedik informasinya itu mimin teh kebiasaan bahasa Sunda apa Indonesia nya. Sakedik informasi sadur ninggal Cilaja. Bagi sadur ninggal Cilaja anu bade nyupot ieu channel nya. Kantun diklik dina link bio nya. Atau napi dina link Sociabus ninggal Cilaja. Mangga anu bade sodakoh nya. Sugan terus request naon peryogi naon nya. Panginten ke diuruskan ku sim kuring kita selalu ninggal Cilaja. Ya maksud nama diuruskan teh nya pelebah misalnya request ka mana gitu nya kos kieu. Nah eta kita mun telepat mah batu ieu na ya tingali ka dieu. Naon ya? Ieu teh sana mah tunggul makam dalima mun telepat mah ieu teh. Soalna baheula teh di mana nya teu tingali euy. Ari geus jadi perum kos kieu mah pangling selalu ninggal Cilaja nya. Aslina teu ngabohong sim kuring euy. Jadi baheula mah mani keung ka dieu teh jalan teh nya soalna makam dalima teh makam jiga ieu patilasan salah namanya sanesna naon cuma baheula mah memang angker gitu seluruh ninggal Cilaja ngan ayeuna mah jadi perum nya. Terus kitu we. Panawi aya deui nu bade request rada jauh kamera ieu kumaha ieu. Bising we dicaketkeun. Entong dicaketkeun lah isin. Nah, barangkali euy. Nya saha nu apal gitu bade anu request tentang Cilaja perkembangan kumaha jeung hapunten ya mimin tekankeun sekali deui nya saluruh ninggal Cilaja walaupun namina akun ninggal Cilaja tapi itu akun pribadi saluruh ninggal Cilaja nya sanes akun desa sanes naon gitu nya. Jadi abdi mah cuma saukur konten terus kemudiannya berbagi informasi ka saluruh ninggal Cilaja anu di perantauan gitu nya neng nya. Mohon. Tapi intinya tong sungkannya lamun kritik mengkritik yang membangun boleh kita sadur ninggal Cilaja asal tong ngagejrotkeun gitu sadur ninggal Cilaja. Intinya kos kitu bae nya tong hilap di bantosan di share di like di subscribe tongkoh sadur ninggal Cilaja jeung bilih bade aya like donate kitunya kantun diklik wae dina Sociabus nanya hatur nuhun sadur ninggal Cilaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta cineng bade nyarios naon teh? Teh Tong poho naon neng? tong poho subscribe nya hatur nuhun gitu neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaluhurkeun neng. Nah diajar heula.